ari ibu garaduh dosa kasalaki rek dibawa maut moal bade dicandak maut moal bade dikamanakeun atuh gaya pak urang dia bisa ngalungkeun dosa kira asal ada liar ya mah sakali deh ibu ditaros garaduh dosa kasalaki badai dicandak maut moal oh berarti ibu-ibu urang dia mah sok menta hampura unggal poe kasalaki tehnya tara deh ari menta hampurana sok iraha pak lebaran tepan aya 2 Idul Fitri apa Idul Adha Allahu Akbar gening di dieu mah ibu-ibu teh geus yakin maraot teh bulan Sawal ada eta gening menta hampura nepi ka nungguan lebaran mata kedubungah bu daek sumping kana pangaosan teh sebab insyaallah urang sadayana sumping kana pangaosan samemeh ngalengkah sampean teh tos dihampura dosana ku Gusti Allah. Saur Kanjeng Nabi manil taqalla liyanta'allama ilman gufira lahu qabla ayyahtuwa sing sahajalma anu lempang indit ngaji syalalalala atuh kitu bantuan back sona abdi teh